Para mitra sadaya ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos nyarelek. Hiji tanda urang betah hirup di dunya. Mugi-mugi ka betah urang sang ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung. Karangan Kileuksa dina bagian ka-53 urang teraskeun deui. Mugi-mugi mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Oge Mang Jaya sareng kru ti Mang Jaya Official ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi para mitra tingawitan admin sareng kru ti Mang Jaya Official ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi atuh para mitra sadaya tayangan-tayangan di Mang Jaya Official ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberamana pang nama nu mika cinta dongeng. Ai dongeng mah da swanten ya para mitra. Ai gambar mah yang saya ukur syarat. Margina YouTube gaya gambar, nganggo gambar orang itu. Namun kitu akhirnya Mang Jaya kena tampil. Alhamdulillah seueur nu ayeuna mah tepang sareng Mang Jaya. Hatur nuhun. Alhamdulillah sakieu geus kakolotan Mang Jaya para mitra masih kene tiasa nepangan mitra. Terus langkung di 80 aja. Terus langkung di 80 para mitra sadaya. Aduh, mangga atunya. Aduh, engke saya nincak tahun engke para mitra. Aduh, atanapi di tahun engke 2 genep. Nincak 8 hiji aduh Mang Jaya. Mangga atuh, Mang Jaya ngaturkeun nuhun dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kileuksa. Ayeuna nincak bagian ka-53 wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung urang lajengkeun deui. Dongeng enteng karya Kileuksa kahaturkeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sakali deui dongeng teh mung saukur karangan para wargi sadaya. Mung saukur karangan gitu. Teu aya cenah dina buktosna mah. Teu aya kitu. Bilih anu kasabit nami kasebat tempat. Hapunten sanes dihaja para wargi sadaya. Naon ngaran kuing itok cenah mah diasup-asupkeun. Sakaya kitu. Teu kahaja sanes dihaja sanes teu kahaja. Sanes dihaja ieu mah sanes ngahaja nami para wargi sanes. Mung ieu mah sakadar karangan. Ngaramekeun. Ari teu dimake ngaran kumaha di para wargi dongeng teu make ngaran pan rieuh. Mangga ayeuna urang teraskeun dongeng enteng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung wilujeng ngadangukeun. Nyari sararea ngarasa penasaran mah taya halanganana. Ku kuring dicaritakeun deui. Malah lamun perlu sakabeh obrolan kuring jeung Mang Itok bakal dicaritakeun kabeh. Sok baranungan ku sararea cik Mang Ucin bari darak-dak nyaritakeun obrolan manehna jeung Mang Itok. Sanggeus rengse nyaritana terus dipungkas ku nyarita kieu. Tak kitu amanat Mang Itok teh malah nya kitu pisan nu ngajadikeun kuring kaduhung sagede gunung nu panggedena teh. Cek Mang Ucin bari ngabagikeun paneuteub ka sararea. Leng sararea ngaharulang mikiran caritaan Mang Ucin. Malah bilani colohok bengong teu ngicep-ngicet bakat ku kaget. Tapi sanggeus rada lila pok Mang lebe nyarita. Bari neureyan ciduh siga nu rek ceurik. Tetela Mang Itok teh. Estu tenang pisan dina mulangna make jeung kaburu ngobrol jeung Mang Ucin sagala rupa. Tetela. Dari ai perkara doma kumaha hanya. Lantaran dina waktu-waktu ieu kuring mah keur teu boga doma, dalun boga mah boro-boro hiji sanajan 3-4 ge mau burung dipasrahkeun pikeun ngalaksanakeun amanat ti Mang Itok. Cek Mang lebe bari ngareret ka Mang Ucin. Ari ku Mang Ucin gancang dijawab menigiatna keur. Wah, tong melang tong hariwang perkara doma mah lantaran kabeneran kuring keur boga ayeuna mah. Malah doma jalu nu basa bulan tukang diadukeun jeung nu bah aok teh geuning. Ta doma eta bakal dipake nyumponan ka hayang Mang Itok. Cek Mang Ucin nyaritana aksi pisan. Ngarasa reueus bakal bisa ngalaksanakeun amanat ti Mang Itok. Tapi gancang ku bilani ditempas ngilu nimbrung ka Mang Ucin. Mang Ucin, cariosan nu nameh disaurkeun teh estu matak nyugemakeun ka kuring. Lantaran Mang Ucin tetela pisan meuni satia jeung satuhu kana amanat ti Kang Itok salaki kuring.
tapi kuring ge sarua yang ngilu ngalaksanakeun amanat salaki kuring nyatana Kang Itok almarhum tah kulantaran kitu langkung sae urang ngodoma kuring we pikeun ngalaksanakeun amanat mah dah kuring oge doma mah boga pamere urang Cikarancang teh cek Bilani bari neuteup ka Mang Ucin nu keur colohok bengong barang ngadenge caritaan Bilani tapi ari geus lila pok Mang Ucin nyarita satengah nolak kana usul ti Bilani. Oh gitu maksud Bilani teh ari keur kuring mah saruan nuhunna tapi kulantaran Mang Itok teh amanatna ka kuring nyapak kapaksa nu kudu ngalaksanakeun oge kuring malah kabeneran kuring keur boga deui. Jadi lamun Bilani boga maksud kitu leuwih hade domba Bilani mah ingu we pikeun bakal si kulup engke. Da sarua we sanajan diingu ku si kulup ge pikeun ngalaksanakeun amanat ti Mang Itok. Lantaran Mang Itok kungsi amanat ka kuring sangkan ngajaga ngariksa jeung miara si kulup. Kitu Bilani maksud kuring teh. Cek Mang Ucin bari neuteup ka Bilani. Atuh ari ngadenge caritaan Mang Ucin kitu mah. Bilani teu bisa nyarita deui kajaba tinurut kana kahayang Mang Ucin. Malah sarerea ge satuju kana maksudna Mang Ucin. Teu lila pok Mang Lebe nyarita milu mere ngomentar ka Mang Ucin jeung ka Bilani. Alus teh caritaan Mang Ucin da alus pisan. Malah lamun kudu dipeunteun teh mah meunang 100 peunteunna ge. Ari Bilani sarua boga pamadega nu kacida alusna. Tah kulantaran duanana sarua alusna, kuring rek misah sangkan kaharti ku sarelea. Domba nu bakal dipake ngalaksanakeun amanat Mang Itok. Urang tetepkeun bae domba Mang Ucin. Ari domba Bilani urang tetepkeun bae sangkan ulah dipencit tapi pikeun diungu sarta dipasrahkeun ka si kulup keur bakal manehna lamun jaga dikawinkeun. Lamun kitu satuju henteu cek Mang Lebe bari rarat reret ka sararea atuh pok sararea ngajawab hampir bareng nyebutkeun satuju menireang nyatujuan kana caritaan Mang Lebe. Geus kitu mah der we ngobrol ngaler ngidul. Hitung-hitung miceun pitunuheun salila ngemitan layon Mang It. Beuki lila beuki peuting, beuki ti iseun malah karasana asa leuwih sepi tibatan peuting nu geus-geus. Sora gaang jeung jangkrik menereang patemalan. Disarada ngahias cemplingna peuting. Sora cihcir jeung caricang ka sarua baleger pisan patemalan jeung sora simeut gadung. Tapi sanajan sakumaha ti iseunana ari nu kemit mah jongjon bae ngarobrol sagala dicaritakeun. Nu dipalar sangkan pitunuheun teh teu ngadeuketan. Lantaran lamun sare saurang tangtu nu seje narurutan, akhirna mayit teu aya nu ngemitan. Kajadian nu geus kaliwat teu harayangeun kajadian deui saportes harita. Kacaturkeun para mitra. Nepi ka isuk teh lulus banglus jelema eueun nu sare saurang-urang acan. Oge kocapkeun isukna ka aya lemur Cihanjuang ngadadak geunyeuleng ku maotna Mang Itok. Jalma-jalma meuni pahibut silih bejaan jeung para baturna sangkan ulah laliar poe eta. Mang Itok pikeun jalma urang lemur Cihanjuang salilana teu oleh mata kuyur salalemur ear saja jagat. Waktu keur miskin jeung kedul mata kuyur ku ngedulna. Waktu geus beunghar jeung daekeun mata ke ear ku beungharna. Waktu geus teu aya di kieu mah keunyileung ke ubeuhna tetela Mang Itok diperlukeun ku sarerea. Ngaran Mang Itok urang Cianjuang mah estu jadi sabibir hiji salilanya di bahan gogonyakan balarea jadi buah catur urang lemur lantaran Mang Itok gede jasana keur masyarakat di dinya. Ti mimiti brai beurang ge di imah Mang Itok geus pabaliut ku jalma-jalma nu ngalayad. Sakabeh pangeusi lemur Cihanjuang mah beunang disebutkeun tungkep daratang kabeh ngalayad ka Mang Itok. Teu aya kolot, teu aya budak, malah awewe jeung lalaki katut anu gering ge daratang kabeh. Malah aki-aki jeung nini-nini nu geus jarompo ge dibelaan kunang iteu kaya ngalayad ka Mang Itok. Sanggeus kira-kira nu ngalayad rada orot terus Mang Lebe ngumpulkeun para sesepuh lemur. Nu kawilang bisa dipikolot ku sarerea. Malah Mang Ucin jeung Bah Aok sarua ngilu ngariung harita
da puguh benang disebutkeun kokojona. Telila pok Mang Lebe ngamimitian muka carita ngaguar perkara nu rek dipadamikeun. Mang Ucin, kitu deui Bahaok sareng para sepuh sadaya. Rupina bae ayeuna mah parantos cunuk kana waktuna ningang kana mangsana kanggo ngawitan mulasara layon Mang Itok. Tah kumargi dina ieu kasempetan simkuring bade ngabagikeun tugas. Sangkan segala rupi pada melantiasa rengse kalayan beres roes taya kuciwana. Dupi pancen nu bakal dibagikeun teh di antawisna bae. Kahiji tugas kanggo Mang Ucin sak kumaha nu parantos dibadantenkeun wengi. Ngurus doma kanggo ngalaksanakeun amanat ti Mang Itok. Kalayan disagigireun eta sakantenan mingpin para saderek nu nyayagikeun padung sareng kaperluan nu sanesna di dieu. Taina kangge tugas Bahaok. Bahaok kusim kuring dipasian tugas kanggo mingpin para saderek nu kedah ngali di astana. Ari ngurus layon sagala rupa bakal dipingpin kusim kuring. Sedengkeun perkara masak di dapur pasrahkeun bae ka ibu-ibu. Sakitu tugas urang, mangga urang sami-sami ngalaksanakeun kalayan pinuh tanggung jawab. Cek Mang Lebe nyaritana tatag pisan teu beda ti komandan nu keur marentah ka anak buahna. Ari Mang Ucin pok ngajawab bari ngagilirkeun silana. Ya sagala rupi tugas nu dipasrahkeun ka kuring tangtos bakal dilaksanakeun kalayan pinuh ku rasa tanggung jawab. Mangga sim kuring saja amit mungkur ayeuna kene. Cek Mang Ucin bari jung nangtung terus ngaleos kaluar. Bahaok pok nyarita nurutan Mang Ucin. Abah ge sami Mang Lebe, sagala rupi tugas nu parantos dipasrahkeun ka Abah tangtos bakal dilaksanakeun kalayan pinuh ku rasa tanggung jawab. Mangga Abah permios saja amit mungkur ayeuna kene. Mugi kawidian we ku Mang Lebe. Cek Bahaok bari jung manehna nangtung salese pisan. Samemeh Bahaok turun ti imah pok Mang Lebe nyarita. Leres Abah, mangga geura laksanakeun we tugas Abah. Kalayan sing hade-hade ulah getah sarupateun. Kanggo rencang mamarentah we para saderek nu araya di luar. Ceuk Mang Lebe bari neuteup ka Bahaok. Ulah salempang Mang Lebe. Mangga ku Abah bakal dilaksanakeun kalayan hade-hade. Cek Bahaok bari jerut turun kaburuan sarta terus cuh-cih paparentah ka jalma-jalma nu can kabagian pagawean. Ari nu sejena geus dokdak ngamimitian di garawe nyieun padung jeung pasaran. Lantaran pasaran umum kabeneran teu aya sanggeus Bahaok meunang anak buah pikeun ngalaksanakeun tugasna beral sararea arinit ka astana. Lobana aya kana 20 jalma kalayan teu poho marawa pacu jeung linggis. Arinitna ngalit meningantai nuturkeun Bahaok nu leumpang pangheulana minangka pingpinan rombongan. Ari jalma-jalma nu dipingpin ku Mang Ucin, harita sarua geus mimiti di garawe. Sararea sararegut di garawena teh nu melencing. Melencing dah harusna gawena alah teu beres kitu lah. Padu wae di gawena asal wae. Jadi puraga tambah kadengda. Gawena melencing. Nah, urang lajengkeun para mitra. Komo ari ngalawan kapamimpin mah teu aya pisan. Kaayaan di sabudeureun imah Mang Itok meuni rame ku jalma-jalma nu digarawe. Sora meuni gandeng tapi karasa mata keung jeung ti iseun. Lantaran dina gawena digandeng teh ku pagawean teh ngantrok-trak sora para kakas wungkul. Jelema mah nu ngomong sakemek-kemek acan kabeh ngabaretem. Lantaran disagigireun manehna ngagunakeun alat-alat bangsa pacul jeung sajabana. Hate mah ngarasa koncewang. Hate ngarasa sedih ditinggalkeun maot ku Mang Itok. Sedeng Mang Lebe sarua deui geus mimiti sibuk mulasara layon sakumaha ilaharna. Dimimiti ngamanian jeung sagala rupa dipingpin langsung ku Mang Lebe. Kalayan dibantu ku sababaraha urang nu geus geus rada kolot. Ari di tempat sejen ngagimbung para ibu-ibu nu ngabeberah jeung ngahibur bilani sangkan teu terus nguluwut bae. Heuleut 2 jam ti harita kurunyung Bahaok datang. Sanggeus aya di imah gek Bahaok diuk dina samak ngariung jeung jalma-jalma sejen. Sanggeus reureuh tina kacape pok Bahaok laporan ka Mang Lebe. Mang Lebe, tugas Abah parantos dijalankeun yeuh kalayan beres roes.
Ayeuna abah teh seja laporan we yen liang kuburan parantos sayagi. Manganyangakeun kanggo salajeng nama. Cek Bah Aok bari neuteub ka Mang Lebe nu harita keur ngatur-ngatur nu perlu diatur. Teu lila pok nyarita. Oh nuhun Bah. Mangga antosan sakedap deui nya. Margi dieu ge parantos beres kantun berangkat we. Jawab Mang Lebe bari terus cakah cikih ngatur layon Mang Itok. Nu sakedeung dibaka dibawa ka astana. Ari nu sejen mah teu cicingeun ampir sararea pada nyumbangkeun tanagana. Teu lila para mitra sadaya. Pok harita teh nyaeta Mang Lebe nyarita deui ka Bah Aok. Bah, punten pangnyauraankeun Mang Ucin. Kadi ge sakedap kitu kuring aya taroskeun. Cek Mang Lebe bari ngareret ka Bah Aok. Kumaha Mang Lebe? Jawab Bah Aok terus turun kaburuan. Maksud rek neangan Mang Ucin anu harita keur pikpok digawe di luareun imah. Tekung si lila krunyung Bah Aok jeung Mang Ucin arasup ka imah. Geus aya di jero pok Mang Ucin nanya ka Mang Lebe. Bade naon Mang Lebe? Kuring siap ye kanggo ngajalankeun tugas anu sanesna. Cek Mang Ucin bari gek diuk gigireun Bah Aok. Mang Lebe pok ngajawab. Tah geuning Mang Ucin. Kieu maksud kuring teh Mang Ucin. Tugas urang ayeuna kantun hiji deui. Tapi kudu dilaksanakeun ku sararea babarengan. Ngan samemeh kuring rek nanya heula ka Mang Ucin ngaras sagala rupa beres. Ari tugas Mang Ucin geus beres. Oh, perkawis pasaran sareng padung mah barantos beres sadayana ge. Nanging perkawis ngabagikeun daging domba teu acan. Margi ngajagal naoge dapat teu acan beres. Mangkaning kedah diatur heula digunuk-gunuk supados sadayana tiasa kabagi. Kitu Mang Lebe. Cek Mang Ucin bari neuteub ka Mang Lebe. Oh kitu. Tah lamun kitu carana. Urang laksanakeun hiji we heula. Perkara ngabagikeun daging domba urang paneurikeun we. Da eta mah teh sangkut pautna jeung mulasara mayit. Bisa diengkekeun. Ayeuna mah leuwih hade urang ngurebkeun mayit we heula. Ari nu sejen geus beres mah. Sok pasaranana canak ka dieu Mang Ucin. Urang ngawitan we. Pah ngiringan abdi mah. Cek Mang Ucin bari jerut turun kaburuan maksudna rek nyokot pasaran. Atuh teu lila geus datang deui. Bari ngagiringkeun nu mawa pasaran da Mang Ucin mah ngan saukur marentah wungkul. Sanggeus aya di tengah imah terus dituna gigireun layon Mang Itok. Geus kitu mah terus Mang Lebe paparentah sangkan layon Mang Itok diasupkeun kana pasaran. Malah kulantaran sagala rupa geus sadia pagawean teh lancar, teu lila geus beres. Gancangna carita pasaran geus aya. Aya eusian harita teh geus mimiti pada ngagotong. Samemeh turun kaburuan Mang Lebe biantara heula ka padiran nu minangka pangjajab kanu rek mulang. Para bapak, para ibu, miwah para saderek sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh para wargi sadaya dijawab ku hadirin. Didinya sakumaha mistina. Saterusna Bapa Lebe neruskeun deui biantarana. Dina dinten ieu urang parantos dikantunkeun ku hiji warga kampung. Warga kampung urang anu jenengan Mang Itok almarhum. Tah ku jalaran kitu sateu acana ieu layon dicanak ka pakuburan. Sim kuring sejang ngadugikeun heula hiji amanat ka para saderek sadaya. Bilih bae Mang Itok salami hirup babarengan sareng urang seueur kalepatanana. Pamugi ku urang sadayana dihampura sangkan Mang Itok tiasa tenang mulihna ka alam kubur. Sajabe ti kitu hayu urang pada ngadoakeun sangkan Mang Itok ditampi ku Gusti, ditarima ku Nu Maha Kawasa, dihampura sagala rupi dosa perdosaanana ageng sinareng alit. Atuh sajabe ti kitu pamugi Mang Itok teh sing ditampi iman Islamna, kalayan sing ditebihkeun tina siksa kuburna. Atuh salajengna mugi-mugi kumaotna Mang Itok sing ganjantenkeun hiji peringetan kang urang sadaya. Sadaya makhluk nu kumelenang di alam dunya bakal ngalaman maut. Kulun nafsin daikatul maut. Janten perkara maut sanes hiji hal anu aneh. Nanging tangtos urang bakal ngalaman maut.
Tah kukituna pamugi tiasa janten hiji pangdorong ke urang sadaya. Kanggo soson-soson midamel kasayan supados aya pibakeleun maot. Margi maot eta teu terang iraha datang. Aya paripaos hirup katungkul kupati paeh teu nyaho di mangsa. Anu sari-sarina atawa saripatina di antarana urang hirup di alam dunya teh kudu hirup sing ati-ati kulaku lampah nu sampurna. Margi teu aya deui anu tiasa dicanak maot kajabiti amal sae. Hirup ati-ati sareng laku lampah nu sampurna. Sedeng amal awon mah ngan saukur bakal ngajantenkeun hiji siksa ka urang sadaya saupami parantos aya di alam kubur. Sajabiti kitu sok sanaos urang lubak libuk bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah seueur hartabana nanging anu nyarengan ka alam kubur mah mung sakadar boeh sareng asiwu. Kitu ge sanes canak nyalira eta mah pamahanan tinu harirup. Buktos namang itok ge teu munut dibungkus ku boeh ayeuna mah. Ngan ku urang sadaya layon mang itok teh dibahanan boeh sareng asiwu. Dah kumargi kitu sing janten perhatosan kanggo urang sadaya. Da urang mah nu kemelip di alam dunya teh ngan sakadar diumbarakeun pikeun ngajalankeun ibadah ka Gusti Allah nu Maha Kawasa. Atuh kanggo panutup sumangga urang sami-sami ngajajabkeun layon mang itok dugi ka pakuburanana. Ieu layon ku urang kedah enga-enga dikurebkeun supados urang sadayana engga bebas tina kajabajiban. Sajabiti kitu saupami ieu layon teh mangrupi barang awon, urang tiasa enggal bebas tina kaawonan. Saupami ieu layon mangrupi barang sae, urang tiasa engga-engga ngadugikeun mang itok kana kasayanana. Kalayan mang itok bakal tepang sareng ganjaran tina kasayan. Mangga urang mamitan mios kanggo sementawi sim kuring haturkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek mang lebe bari jerut turun tina golodog teras dituturkeun ku nu ngagarotong pasaran nu ditumpakan ku layon mang itok teh. Teu lila leugeudeut aleutan nu ngajajabkeun mang itok ka astana meningaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pindang. Hampir tilu parapat jalan jalma pangeusi ilmu Cihanjuang ngarilu kabeh. Aleutan nu aya di hareup tingkereundeng ngucapkeun lapad la ilaha illallah meninga gerenggeng kawasora nyiruan kabur. Ari aleutan nu jauh ti mayit-mayit mah biasa bae ngegerendeng ngobrol teu paruguh maklum zaman harita jeung zaman ayeuna mah ari adat jalma teh ampir sarua. Lamun ayuna dina pasamoan nu panghareupeuna teh wungkul anu ngabandungan pidato, sedeng nu aya di tukang mah tur jauh tinu pidato, biasa we ngilu pidato lalaunan, bari ngadu bako, lamun aya nu nanya eusi pidato, jawabanana ku biasa we cenah. Padahal mah teu ngadengekeun. Gitu para mitra. Sami gini jeung ayeuna. Gancangna carita para mitra. Aleutan nu mawa layon mang itok geus tarpi ka astana. Sarta teu loba micin waktu terus acara ngurebkeun mayit teh dimimitian. Kalayan diluluguan ku mang lebe sangeus aya di jero astana. Jalma-jalma jarempe teu waranieun loba carita. Sararea paneteupna ampir sarua ditujukeun kana liang lahat liang kubur anu gerwong lir sungut buta. Sora padung di jero kuburan kadengene meninggal gelendrung matak maruringkak bulu punuk. Waktu mayit ngamimitian di urugan sorana jiga nu ngaguruh lir gunung urug matak ratuk jajandu. Sora manuk gagak jeung siit uncuing meni balege renyaksian anu ngurebkeun mayit. Malah teu lila hiliwir aya angin leutik nebak ka sararea. Tiis nyecep kawas angin peuting. Padahal harita ampir tengah poe ereng-erengan. Rai bulu punuk jalma-jalma teh dekatahan ting puridak puring ting puriding ting puringkak sabulu-bulu. Para mitra sadaya, sangeus acara panguburan mayit beres, purudua jalma-jalma ngaleut deui baralik ka lemur Cihanjuang. Sajajalan galecok ngobrol jeung para baturna. Malah mang lebe jeung mang Ucin katut baao karita oge, laleumpangna bari ngarobrol. Pok mang Ucin ngamimitian nyarita. Oh mang lebe, kuring mah sang ngarasa heran ayeuna yeuh.
lantaran asa kakara mangih kejadian model tadi. Ari nu ka tukang-tukang mah bantara kieu biasana oge cek Mang Ucin bari ngusapan punukna. Oh nah, ya naon gitu Mang Ucin. Da ceuk rarasaan kuring mah asa teu aya nu aneh tadi teh. Malah asa lancar we, taya halangan taya harungan saeutik-eutik acan. Ari nu jadi pikiran teh naon kitu Mang Ucin teh. Ai, leres perbadinya nama lancar Mang Lebe. Nanging kuring mah sakaget. Pedah waktu keur ngubur layon Mang Itok. Ih, make muringkak bulu punuk segarupa. Sajabati kitu sora manuk gagak jeung si It uncuing meni reang di sarada. Pada ari nu geus mapan taraki itu biasana manuk gagak jeung si It uncuing mah lamun rek aya nu maot di saradana. Nah, ieu mah waktu keur nguburnya. Oh, nah nu kitu we kudu jadi pikiran Mang Ucin. Ari ceuk kuring mah wajar we lamun di astana loba manuk kitu mah di sarada. Lantaran ada tempatna atuh ari di astana mah. Nu matak teu aneh ceuk kuring mah. Sanajan rek reang di sarada ge pantas we dari tempatna ieu. Komo kitu kabarubahkeun ku manusa meureun tuluy di sarada. Cek Mang Lebe bari ngeprukan taneuh nu naramlog dina leungeunna. Mang Ucin can sugema kana jawaban ti Mang Lebe. Lantaran ari ceuk Mang Ucin mah tetep aya bedana jeung nu sejen. Pok nyarita deui ka Mang Lebe maksudna mah keukeuh mung eleh. Ih, ari Mang Lebe. Ceuk kuring mah tetep ieu mah kaget eta teh. Kuring deng bulu punuk. Babacaan mah babacaan sabisa-bisa dina jero hate. Ih, tetep we kuring mah ngrasa sieun ceuk Mang Ucin. Bari tatanggahan. Siga nu diteangan di langit, jalma-jalma nu sejen harita ge. Jarempe ngabandungan caritaan Mang Ucin jeung Mang Lebe, malah bah aok can wani ngilu nyarita lantaran can kabagian waktu keur nyarita. Mang Lebe pok nyarita deui. Halus teh Mang Ucin. Ku ayeuna kitu teh alus pisan. Eta nanakeun. Yen urang teh eling, yen urang baris jiga Mang Itok atuh. Kitu nu matak oge. Ngan teuing ketang ari nu sejen-sejenna mah, ari ceuk uring mah tetep teu aya naon-naon. Kumari ceuk pamangi Bahaok, ceuk Mang Lebe nepakeun obrolan Bahaok nu ti tadi jempe bae. Ari geus kabagian waktu pikeun nyarita. Pok harita Bahaok nyarita. Bahaok harita nyarita nu unina kieu. Hari diukur ku rarasaan Abah mah sarua we kawas Mang Ucin. Lantaran Abah ge ngarasa borangan. Teuing kumaha atuh da salilana teh sok boga kasieun Abah teh. Supaya ulah borangan kudu kumaha ngubaranana cik sugan Mang Lebe boga resep nu jitu. Cek Bahaok nyaritana kalah los-los kana soal sieun jeung ubar. Oh, jadi Abah ge sarua ngarasa keung jeung sieun nya. Nya teu naon ari kitu mah. Lantaran kuring ge teu ngabibisani ari perkara sieun mah. Lantaran dina pasualan ieu kuring ge sarua teu nyaho ubarna ari sieun mah. Aya ge beja ceuk batur can kungsi dicoba ku kuring teh. Pilih Abah bade nyobian mah mangga. Oh, naon atuh ubarna supaya ulah borangan teh. Sok bejakeun ka Abah. Ku Abah urang cobaan eta ubar susuganan mati. Perkara pamulang tari mana mah keun kumaha engke we lamun geus puguh alus, geus puguh jetu kitu tah. Cik Bahaok atoheun. Ngadenge aya ubar borangan. Mangawe cobian ku Abah nanging saupami matak mabok kuring mah teu sangem tanggal waler. Sadaya risiko anu bakal tumiba kada di tanggal waler ku Abah nyalira. Ceuk Mang Lebe. Ciga nu heueuh nyaho kana ubarna borangan. Puguh Bahaok meuni beuki panasaran. Ari ngadenge kitu mah teu lidapok nanya ka Mang Lebe. Ulah salempang perkara nu kararitu mah Mang Lebe. Pokona mah asal Abah dibejaan pi ubareunana sangkan Abah teu borangan kitu dah. Nya cobi we tuang tara sising seueur bah. Insyaallah lamun tiasa nyiepkeun 10 kilo ge bakal leungit borangan teh. Jawab Mang Lebe teu kireum-kireum nyaritana kitu. Cedud jajandung Bahaok asa aya nu ngadudut bakatku ngarasahan heueuh. Lantaran disangkana ku Bahaok ceritaan Mang Lebe teh bakal bener jeung beunang dipercaya. Ari pek kalah pika keheuleuan pikeun Bahaok mah. Teu bisa majar kumaha Bahaok kalah pok nyarita deui.
Wah, tung deui ingun ari Mang Lebe. Lamun kitu carana mah tutang tu karasana teh moal beda jeung jengkoleun meureunnya. Lantaran tarasi 10 kilo teh pikiranun atuh. Jeung tibatan tarasieun mah ya. Kajin teh ngoborangan we abah mah. Cik wah aok rada baeud. Ari abah. Lamun kuring nyaho ubar borangan mah tu meureun kuring moal ngihan maneh basa diudag sama. Puguh mah kuring boga keneh pajakit borangan mah. Tapi alus eta borangan teh lantaran unggal jelema ge kudu ngarasa borangan ba. Lantaran lamun jelema teu boga kasieun engke antukna boga ngarasa dir. Hartina mah ngarasa ieu aing pang pinterna ieu aing pang wanina. Sagala dilabrak aya paribasa tunggul dirarud catang dirumpak. Nu haram dihalalkeun gitu. Nu matak aya hadena eta sifat teh ba. Lantaran ai sifat jelema teh kudu campur. Hartina mah boga rasa kasieun, boga rasa kawani, eta teh kudu campur saimang kitu da. Jeung da jelema ge kadang-kadang lakukeun kagorengan, eta teh memang kudu campur. Da bener salilana atuh lain malaikat jelema mah ba. Da kitu ngan dina cacampuranana dina imbang-imbanganna teh urang kudu nuju ka hade kitu bah ceuk pamikir kuring da teh nu bodoh kitu. Geus lah masalah eta mah ulah diomongkeun deui ceuk Mang Lebe bari terus ungah ka imah Mang Ito. Lantaran harita geus terepi jep anu ngarobrolkeun perkara borangan teh eureun diganti ku nyaritakeun nu sejen. Sanggeus sarerea dariuk bari ngariung di tengah imah pok Mang Lebe nyarita deui ka Mang Ucin. Mang Ucin, supaya tugas buru-buru bereskeun wayahna we capek-capek urang piar parigawe ku sarerea bagikeun daging domba teh nya di mana ayeuna domana. Cek Mang Lebe bangun anu geus teu sabar hayang buru-buru anggeus pagaweanana. Gancang ku Mang Ucin dijawab, "Mangga sae kitu Mang Lebe. Margi kuring ge sami hayang buru-buru ngalaksanakeun pagawean ngarah tereh lunas lah. Ari domana mah tadi teh nuju disisit kuduaan dipalidi tutup." Cek Mang Ucin bari nunjuk ka tukang imah Mang Ito. Pok Mang Lebe nyarita deui. "Syukur atuh ari kitu mah. Hayu ulah loba ti ngobrol nu teu pararuguh ngarah tereh beres." Cek Mang Lebe bari jung nangtung terus turun kaburuan. Sarerea harita naluturkeun ka Mang Lebe. Sanggeus araya di luar tuluy nyalampeurkeun kanu ngajagal domba. Barang serog teh horeng geus ampir beres ngan tinggal ngabagikeun domba bae. Malah geus digunuk-gunuk dina nyiru sagala rupa. Tapi barang disidik-sidik huluna jiga eueuh. Pok Mang Ucin nanya ka tukang jaga anu katelah si Muin minangka jalma kapercayaan Mang Ucin. "Yang Muin, ieu domba teh geus dicacag ka we jang?" Cek Mang Ucin bari neuteub seukeut ka si Muin nu keur nangkep tuur. "Parantos Mang. Mali parantos digunuk-gunuk segala supados gampil dibagikeun. Tumang atuh tingali mung kantun mungkusan ieu teh." Cek si Muin bari nunjuk kana nyiru. "Oh syukur atuh. Ari kitu mah tapi disidik-sidik kumang huluna bat jiga eueuh jang na geus dicacag deui atawa kumaha ieu teh?" "Lantaran da jiga-jiga teu aya daging hulu ieu teh." Cek Mang Ucin nyidik-nyidik kana nyiru anu pinuh ku daging domba. "Mawi kieu teh Mang. Tadi teh waktos Mang Ucin saparakanca angkat ka astana, yang kulup putrana Mang Itok ngamuk palai hulu domba. Sanes ku abdi diulah-ulah ge keukeuh palai nyanak hulu domba. Ari diwagel ku ibuna kalah ngamuk, sagala ditajong, sagala dibobeutkeun, sagala dibantingkeun nyetras direjengan kulimaan kalebet abdi. Namun sakali ngagibegkeun ge kulimaan teh mun ditinju ralit kabantingkeun. Mari mah tarang abdi bae nyawa keneh teu tinggal itu. Da kitu ulah lakona teh Mang." Cek si Muin bari nemongkeun tarang nanu bancu nu resemu hejo urut ti dagor kana tihang. Lang Mang Ucin ngahuleng barang ngadenge katerangan ti si Muin. Sanggeus rada lila pok nyarita ka si Muin nu keur ngusapan tarang. Jadi lamun kitu mah hulu domba teh dicokot ku si kulupnya. Kumaha yeuh? Da kumaha tuh ieu Mang Lebe yeuh? Cek Mang Ucin bari ngareret ka Mang Lebe nu harita keur moloho. Ulah luating pikiran Mang Ucin. Ayeuna mah supaya tereh beres urang kieu we lah. Perkara hulu domba nu dicokot ku jangkulupkeun we. Ulah dipikiran. Lantaran nu nyokotna ge budak keneh. Nu can asup kana hitungan kolot.
jadi anggap teu aya pikiraneun we. Ayeuna kuring rek nanya ka Mang Ucin, nah ieu daging domba teh rek dibagikeun atah atawa asakna? Lantaran jigana mah moal cukup lamun dibagikeun atah nama, cek Mang Lebe bari neuteup ka daging domba nu ngabarak dina nyiru. Mang Ucin pok ngajawab, nya mah atuh kitu ge lah. Nanging perkara asak sareng atah mah kumaha saena we margi memang kukuring ge parantos ka emut perkara eta teh. Saupami dibagikeun atah tangtos kana moal cekap. Kumargi kitu satuju saupami dibagikeun asakna we sanes kitu bahaok. Cek Mang Ucin menta kasaluyuan ti bahaok. Bahaok ngilu meres sora ka Mang Ucin. Oh, satuju abah ke Mang Ucin. Lantaran lamun dibagikeun atahna paling kabagian sagede curug sewang. Ari asakna mah pan bisa dicampuran ku cai saware. Sok pasak lah singeuna. Nya nuhun atuh ba. Ai parantos aya kasaluyuan mah. Mang urang parasakeut we ieu mah. Cek Mang Ucin nyarita kituna teh. Bari cuhcih paparentah ka pagawena anu kapapancenan ngurus domba teh. Atuh ari geus kitu mah der sarerea pramitra. Sakabeh daging domba teh dipasak disakalikeun. Disaksikan ku ratusan jalma urang lemur Cihanjuang nu ngarasa panasaran. Sararea pada hayang nyaho kana eta kajadian. Lantaran kaitung langka aya nu kitu teh. Jadi nu ngariung teh lain peda hayang kabagi daging domba, tapi hayang nyaksian nu masak domba. Gancangna carita, sanggeus angeun domba teh asak dibagikeun. Kasararea, kolot budak awewe lalaki sakurnu aya di lemur Cihanjuang mah kabeh dibagi rata. Kajaba ti Bilani jeung si Kulup nu dibere teh sabab kitu kahayang namang itok. Sanggeus sagarupa pagawean rengse terus sararea baralik ka imahna sewang-sewangan. Bari ngobrolkeun anu bieu kaalaman, kaayaan imah Bilani. Harita teh ngadadak jadi tiiseun, tiis sepi ceuk paribasana. Lir gaang katincak teh sanes bobodoan. Kacaturkeun para mitra. Sorena kira-kira wanci asar. Bilani harita keur ngagebra bari nyahunyar lamar di tengah imah sorangan. Langit nu bengras jeung sora-sora manuk nu recet pikaresepeun teu matak ngagumbirakeun kana hate Bilani. Lantaran lamunanana teu weleh kumalayang kanu geus miang ka alam kalanggengan, ku Bilani karasa keneh nyerina waktu Mang Itok nawar hayang sare tibra di kamar ngarah jongjon. Ari si horeng teh rek ngabebenyokeun wungkul ka Bilani. Tapi ka Bilani teu bisa nungkulan maotna Mang Itok padahal ti mimiti gering estu tara ditinggalkeun pisan. Na ari waktu namulang bet kapalingan. Ku kitu teh mah pantes. Lamun ku Bilani karasana asa disamar heulang. Sabuat keur malaweung kitu torojo si Kulup datang sarta pok nyarita ka indungna. Mak, kunaon ngalamun wae sorangan mak? Ari hulu uing geus diasakan mak can. Uing mah geus hayang dahar mak. Beuteung meuni kempleng yeuh. Cek anakna bari ngalaan baju terus nemongkeun beuteung bari diusapan. Bilani sanajan hoream ngomong ge kalah ka nempo anakna kitu peta teh kapaksa nyarita. Sora alon haros-hos jiga teu aya daya pisan. Ujang. Mate can masak ayeuna teh Ujang. Lantaran mate keur bingung mikireun bapa hidap nu geus eueuh. Jeung deui naha make nanyakeun hulu Ujang anu dipasak sagala rupa. Yang dikulub hulu Ujang teh kitu, cek Bilani bari neuteup ka anakna nu keur molohong. Mam bodoh geuning nya. Lain hulu uing maksud mah teh, tapi hulu domba anu uing nu nah geus dipasak tah wacan. Kitu tah anu ditanyakeun teh. Ari mah cek uing ulah ngalamun mikiran bapa. Lantaran uing ge sarua bingung ditinggalkeun bapa teh. Tapi ari lapar mah keukeuh we karasa mah. Matak jeung tibatan ngalamun bari ngaunya lamar mending urang hulu domba mah. Cek si Kulup bari ngagebig-gebig dampal suku indungna. Nu keur nyangunyar lamar atuh ku Bilani ge ngarenghap. Bilani ngarenghap narik napas panjang. Barang ngadenge caritaan anakna. Samemeh ngajawab caritaan anakna, Bilani teh neuteup heula kana beungeut anakna. Bari nyarita jeroning hatena. Pikir-pikir mah aya benerna caritaan anak aing teh. Tetela anak aing teh kaserepan adat bapana dina nyaritana. Jeung nyana salah aing lamun ngagugulung bae ka susah.
lantaran Kang Itok geus yakin moal bisa balik deui. Rek nurut kana caritaan anak we aing teh. Cek gerentes hate Bilani bari terus nyarita ke anakna. Ujang, caritaan Ujang teh tetela bener. Tah kulantaran kitu hayu urang ngasakan hulu domba. Ari nyan mah Ujang geus lapar deui tangtu ku mak bakal dipangmasakeun singeuna. Hayang dikumahakeun hulu domba teh Ujang. Cek Bilani bari neuteup ka anakna. Atuh anakna bungaheun barang ngadenge caritaan indungna. Pok manehna ngajawab bari nangtung jiga nu ngajak ini. Oh, hayang disop nurutan bapa basa ngasop hayam. Cek anakna bari dereg-deg lumpat ka dapur miheulaan indungna. Bilani ge teu nyarita deui terus nuturkeun anakna ka dapur. Sanggeus aya di dapur, Bilani nanya ka anakna. Di mana neuneuna hulu Ujang teh? Ieu hulu uing mak. Jawab anakna ngarampas sirahna. Ih, lain sirah Ujang nu ditanyakeun ku emak teh. Ieu hulu domba nu Ujang teh sok buru-buru cokot urang godog. Oh, hulu uing, hulu domba uingnya. Itu dina carangka luhureun ieu wadah hulu suluh. Cek anakna bari nunjuk kana paneuneunan suluh. Ari Bilani teu nyarita deui terus supaya ngadeuketan carangka nu dituduhkeun ku anakna. Barang breh tetela di dinya. Aya hulu domba meuni bolotot panona. Tanuk meuni jingrong da puguh tano domba adu teh. Kalayan teu loba catur terus hulu domba teh dikumah heula. Sanggeus kulitna diala. Sanggeus beres terus digodog dina kanca. Geus kitu cul ditinggalkeun ka jero imah. Da matak. Cangkeul ari ditungguan mah. Malah si kulup harita ge ngilu ka tengah imah nuturkeun indungna. Der indung jeung anakna ngarobrol ngaler ngidul. Sagala dicaritakeun. Lumayan Bilani rada kahibur hatena. Ari dibawa ngobrol mah. Heuleut kira-kira setengah jam pok Bilani nyarita. Ujang teh hangseunna bisi pareum. Lamun suluhna kurang tamahan deui ngarah tere hipu. Jung teh heula ku Ujang mak kagok keur ngeranjang hunyar bari nyeupah. Cek Bilani bari ngareret ka anakna. Oh, ku uing urang teh hangseunna nya mak. Jawab anakna bari terus ngagidig. Ka dapur giat pisan. Teu lila anakna geus tepi ka dapur terus ngagusuran. Suluh sangkan seunna tetep hurung. Tapi kulantaran anakna geus teu sabar hayang buru-buru ngadahar sop hulu, pangangguran kekeb kancah dibukakeun lalaunan. Maksudna hayang nyaho. Nah ku kuluban teh geus asak atawa acan, tapi barang berai kekebna dibuka, lang si kulup ngarasa lieur teu pupuguh tetempoan. Supu karasana ngaleper, asa napak asa henteu ari bumi alam asa tibalik karasana ku si kulup. Sajongjongan manehna ngajanteng bari neuteup. Kana hulu anu keur ampul-ampulan dina cai, ngagolak oplak-oplakan barang disidik-sidik ka tempona ku si kulup mah. Bet jiga sirah bapana alias sirah Mang Ito. Kulantaran si kulup ngarasa kaget jeung teu percaya kana tetempoan panon sorangan. Terus si kulup dijisik marasihan panon bisi teu loba cileuhan. Tuluy mencrong deui kana kukuluban. Tapi batak kaget luar biasa pikeun manehna. Lantaran beuki lila kalakak. Beuki teh tela pisan nu ampul-ampulan teh dina cai ngagolak teh sirah Mang Ito. Panon geus tereh coplok bakat geus lila digodog. Letah ngeleel dina sela-sela huntuna rangeteng ka tempok kabeh. Lantaran bibirna geus caroplok bakat ku geus hipu balas digodog. Ari geus puguh kitu mah gero si kulup ngoceak mata kuatir kadengina. Waktos nasib.